Jeung bae aturan-aturan, aturan-aturan. Ku dihuram diharam. Jual beli mah sama antarodin. Innamal bai'u antarodin. Pastina ari sah lah jual beli teh silih ridhoan. Hayang ngajaokeun ridho teh kudu make ijab qabul tarima meuli, tarima ngajual. Eueuh kieu. Ieu mah jas jang menteri doang tidak dijual kepada selian menteri jauh gitu. Ai daek mah jeung kabel ya Allah. Aing mah cak egel jeung spotek aing mah ngajual teh ieu mah jang urang luar negeri doang, urang Indonesia mah ai daek mah tuh silahkeun. Ieu mah ieu baju nu ieu mah ieu jang kiai doang teh dijual ka salian kiai teh bisa kitu. Bebas antarodin senang nu meuli, senang nu ngajual, senang nu meuli, senang nu ngajual. Geus make tarima meuli, tarima ngajual. Berarti mah ieu nog ieu 1000. Aduh, pan murah amat 2000 nya. Kagetnya dapat nawar biasa mah turun. Kudu bakal grogol ieu budak ieu. Nawar sih naik. Biasanya kan turun. Pan murah amat. Bibi lain boga anak. Oh, lain deui. Paingan orang aya kadua ti endog. Ya ada tamun jualan naik jangan sorangan. Lurak lirikeun. Tah ieu. Kuari teh dilarang membeli bensin orang kaya. Teu narima emang kumaha sih jual beli kos kieu nya. Subsidi masyarakat teu kaharti. Lamun sampaikan ka diharamkeun orang kaya membeli bensin. Teh ieu nyokot dasar hukumna heula ti mana? Hajuk batasan kaya teh nu mana? Batasan kaya teh nu boga duit sabaraha duit. Lantaran kadang-kadang nyana naik Mercy jak hutangna mah buaya. Bismillahirrahmanirrahim. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون والله أعلم بمراده لا يؤاخذكم الله. Jadi orang
diisian ayat-ayat suci Al-Qur'an mah beda. Ajutara runduh bae. Lain cara diisian kuronggeng. Kuronggeng mah masya Allah buringas atau kusinde. Cuma diisian ku ayat maju bae lah. Eta teh beda awak kurang. Komo mun maca sorangan, nyeri awak. Bulan sia itu pargal tas maca Quran yang nyeri awak. Awak kurang di kurang geus kitu nya. Secara tas ngadenge gendang dutan teh bangun salega. Insyaallah ya awak. Kadana cara para ulama mah para wali macana teh jam 3 maca Quran. Di Cikupa aya nu maca jam 3. Oyak dunia. Insyaallah jam 3 kakarak balik citra. Balik citra teh jam 3 boro-boro maca Quran. Tas neuleuh anting nu bode teh atuh. Coba ya, celi urang ya lah dipaksa ku urang kena ngadengekeun Al-Qur'anul Karim. Masya Allah. Saburup dibayarna 10. Lamun nu tunduh potong 5. Anu hees mah malaikat rahmat gergeteunnya sia sih, malaikat rahmat kunaon ieu urang. Ngabentuk mah modar teh moal ieu. Malaikat rahmat. Aduh, beda ngaji terepere mah kieu gara. Lain deui. Hawana geus hawa bulan puasa. Wallahu a'lamu bimuradi la yu'akhidhukum Allahu billagwi. Oranana ngal hukum ing sira kabeh sapa Allah. Bilagwi al-kaini kalawan laga kang tinem fi aimanikum ing dalem pirang-pirang sumpah sira kabeh. Wa ma yasbiqu ilaihi lisanu min ghairi qasdil halafi utawi ya lagwi iku barang kang katelanjuran ilaihi maring sop opo alisan ulisan saking ora neja sumpah kaqaulil insani kaya ucapan manusia ucap ing lapan la wallahi wa bala wallah ora demi Allah wa balalan sumuhun nggih wallah demi Allah. Walaki yu'akhidhukum lan tetapi ningalak hukum ya Allah kum ing sira kabeh kalawan barang kang ngabundelaken sira kabeh bitakhfifi wat tasdid macane kalawan den entengaken bima aqadtumul aiman wat tasdid ditasdidkan bima aqadtumul aiman wa fi qiraati lan iku ing dalam qiraat suwiji utawi lapan aqadtu ya lipat al aimana ing pirang-pirang sumpah alaihi ing atase bi an halaftum kalawan yatasu qasdi saking sejak fakafaratuhu maka utawi kafarat yamin al yamini tegese sumpah idza halastum fi tatkala ngarumpak sira kabeh tatkala nyorang sira kabeh idza halastum kala
ngalakoni sira kabeh bihi nabrak tatkala nabrak sira kabeh dalam dia kumaha itu yaf'amu asharati masakin iku aweh pangan ing 10 pirang-pirang miskin mantak lalaunan ieu mah patali jeung hukum hese asal patali jeung hukum bae sing hade lain deui likulli miskinin mudun iku tetep kadue saban-saban wong kang miskin utawi sak mud min ausati ma tut'imuna min saking kang sedengane barang kang aweh pangan sira kabeh minhu saking ma ahlikum ing pirang-pirang ahli sira kabeh ay aqqa sadahu wa aglaba tegese kang sedengane ma tut'imun lan kang kaprahe ma tut'imun la'alahu ora kang leuwih luhur-luhure ma tut'imun wala adnahu lan ora kang leuwih handap-handape ma tut'imun bisa bacana gitu gitulah au kiswatuhum atawa iku angguan ing asyarat masakin bima yusama kiswatan kalawan barang kang den arani yauma ing kiswah ing angguan ka komisin kaya baju komis wa amamatin lan daster zarin lan tapih wala yakfi daf'u ma dzukira ila miskinin wahid lan ora cukup pengawehkeun barang kan wis tutur yama maring wong kang miskin kang suwiji wa alaihi syafi'i lan iku tetep ing atase gaul wala yakfi tawi imam syafi'i au tahriru raqabatin atawa iku ngamerdekakeun aitsku tegese ngamerdekakeun kaula ay mukminatin kang mukmin kama fi kafaratil qatli wa zihad kaya barang kang tetep ing dalam kafarat qatli ngabunuh lan supata zihad hamlan lil mutlaqi ala al muqayyadi kena den mahmulkeun ka dua mutlaq ingat se muqayyad famalam yajid maka utai sapamani kuaran nemu yaman wahidan mazukira ingkang suji kang tetep saking barang kang wis den tutur yang asya musalasati ayamin maka utawi kafarate iku puasa ing telu pirang-pirang dina atawa tasyamu salasati ayamin maka utai puasa ing telu pirang-pirang dina iku kafaratuhu kafarate ya si bisa kana yamin zahiru wa naulan utawi zahire kaulihi fasyamu salasati ayam iku anahu satune kalakuan iku la yusaratu tatamu iku ora dan syaratkeun apa nuli-nuli wa alaihi syafiulan iku tetep ingat sekol itu alaihi lan iku tetep ingat sekol ada mutlaka Imam Syafi'i ada mutatabu atau ada mustirati tatabu utawi Imam Syafi'i zalika utai mangkono mazkur al mazkur kafaratu imanikum iku kafarat sirang sumpah siraka iza halaktum tatkala sarumpah siraka kabeh beki husube nundutanana cakai cakina aing teh nyaho mare karungkul naon gitu buaya idza latum tatkala sarumpah sira kabeh wa alastum lan narajang sira kabeh wa fadhu lan pada ngaraksa sira kabeh emang Quran mah kitu leng wahyu teh berat Kangjeng Nabi gen narima wahyu teh kesangan
Urang lamun dibentakeun terus bisa-bisa teu kuat urang. Mentak dieskeun ku Allah, disalametkeun. Maksudnya disalametkeun sebab moal kuat eta. Kanjeng Nabi berat turun wahyu. Tak kurang ge ku Gusti dikarunyaan moal kuat. Geus maning heureus. Istirahah bae istirahah. Sayomkeun guru-guru sia-sia. Wah fazulan pada anak sirak kabeh manakum ing pirang-pirang subat sirak. Cek mohesi kieu nyinggung lain nyinggung aing manyarekan. Pada ngaraksa sirak kabeh aing manakum ing pirang-pirang subat sirak. Dan gitu sakinya sangarumpak sirak kabeh aing iman malam yakun ala pa'li dalam salah gini orang anak ya halfu ikut tetap ingat dasar megawe kebecik minta kula sok maido ka santri sok maido ka santri udah deh mondok cilok ngaji bukunya nage saminggu sakali bari molor santri onam nya namanya cengharna oh islah tawa matutakan bainan nas dalam antara manusia. Kama fi suratil Baqarah kaya barang kang tetep ing dalam surat Baqarah kadzalika kaya mangkono ae disamayu buyina umpamane barang kang den pertelakan lakum kada sira kabeh apa mazukira barang kang wis tuturi ama ibainu lakum mertelakeun sapa Allah kada sira kabeh ayati sakayat Allah la'allakum tashkurun manawa sira kabeh ikut terima kasih sira kabeh bu ing Allah ala zalika ing atas mangkono tabiin yubayinu tabiin sarangkayan keneh jeung ayat anu kamari Saur kamari Gusti Allah nyaritakeun ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Wahai para mukminin mukminat, ulah sok gampang ngaharam-haram. Karena dahareun inumeun pakaian benda nu bagus nu halal nu dimenangkeun ku Gusti Allah Subhanahu ulah wadi-wadi hukum lain nu sia cek Allah nu aing sia mah nyampaikeun hungkul nu cek aing haram-haramkeun nu cek aing halal-halalkeun al halal bayyinun wal haram bayyinun wa ma bainahuma umurun mustabihat antara halal jeung haram ngaranna ieu mustabih tunggu heula keputusan Gusti Allah ternyata eueuh tunggu keputusan Kangjeng Nabi tuh kos kitu subhat disebut mun can aya keneh bae ulah bae urang ngahaja-haja ngadahar subhat haram kejatuh nu kamari teh sahabat hayang deuheun ka Gusti Allah lain kelas sahabat leutik-leutik kelas sahabat nu dijelaskeun kamari 10 sahabat. Pertama Abu Bakar Siddiq, kedua Ali bin Abi Thalib, lalu Abdullah bin Mas'ud, obat Abdullah bin Amr, lima Abu Dzar Al-Ghifari, yang nu sejena nu 10 lain sahabat sembarangan sahabat, nyana teh hayang deuheut ka Gusti Allah, hayang deukeut ka Gusti Allah, ibadah deuk pepoharaan datang ka ngaharamkeun dahar, ngaharamkeun sare, ngaharamkeun kawin. Wah, aing mah moal dahar. Pokona mah ibadah bae ka Gusti Allah. Moal aing mah moal make baju nu bagus. Deuk ibadah bae ka Gusti Allah moal kebeli di dunia. Moal aing mah moal make kendaraan kuda segala onta nu bagus. Aing mah ibadah bae ka Gusti Allah. Moal hees aing mah tipe-tipe ibadah bae ka Gusti Allah. Eta kitu teh dicarekan ku Gusti Allah. Kabeneran urang teh.
Kabeneran kos kitu teh diulahkeun ku Gusti Allah. Emang urang mah teh diulahkeun nya geus kos kitu. Geus ngees bae peuting teh. Dahar atuh urang mah sakacabrekna. Jadi kesimpulanna mah nu dihalalkeun ku Allah ulah wali-wali diharamkeun. Ulah. Halalkeun dahar. Lantaran kabeh ngabogaan hak. Sulut beuseuh ngabogaan hak. Celi ngabogaan hak. Mata ngabogaan hak. Leungeun ngabogaan hak. Suku ngabogaan hak nu ngagantung deh. Atuh ngabogaan hak tur ngabogaan. Coba. Tadi bere dahar bae. Jadi eta teh ku Allah geus diatur, ih dahar wayah dahar. Ngan ulah sok sambarangan can wayah dahar. Wayah ngaji dahar teu beres. Kuari urang ye dahar bae teu bagus. Minum bae teu bagus. Hees bae teu bagus. Ngaji bae ge ngaji ye kakarak dibere 2 jam bae ge. Pohara geus culak-cileuk bae. Neuleuh deui ka jam. Karena di bareng asalan mun kada kalohor mah rarengkot dieu mah. Eta ngaji teh kitu. Sebab naon? Hak mah geus lain deui. Hak mah geus lain deui. Tuh, ulah tek Gusti Allah. Ulah urul ayat la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Sing hade urang teh jualan ge. Nu halal dijual nu haram ulah jeung eueuh bae aturan ku dihuram diharam jual beli mah sama antarodin innamal bai'u antarodin pastina ari sah la jual beli teh silih ridoan hayang ngajaokeun ridho teh kudu make ijab qabul tarima meuli tarima ngajual. Iya mah jas jang menteri doang tidak dijual kepada selian menteri jauh gitu. Ai daek mah jeung kabel ya Allah. Aing mah cak egel jeung spotek aing mah ngajual teh ieu mah jang urang luar negeri doang, urang Indonesia mah ai daek mah tuh Allah. Silakeun. Ieu mah ieu baju nu ieu mah ieu jang kiai doang teh dijual ka salian kiai, teu bisa kitu. Bebas antarodin senang nu meuli senang nu ngajual senang nu meuli senang nu ngajual geus make tarima meuli tarima ngajual beres mah ieu nog ieu 1000 aduh pan murah amat 2000 nya kagetnya dapat nawar biasa mah turun di mana kudu bakal grogol ieu budak ieu nawar sih naik biasanya kan turun murah amat. Bibi lain boga anak. Oh, lain deui. Paingan. Orang aya kadua ti endog. Ya eta mun jualan naik jangan sorangan. Lurak lirikeun. Tah ieu. Kuari teh dilarang membeli bensin orang kaya. Teu narima emang kumaha sih jual beli kos kieu. Subsidi masyarakat teu kaharti. Lamun sampaikeun ka diharamkeun orang kaya membeli bensin. Teh ieu nyokot dasar hukumna heula ti mana? Ajuk batasan kaya teh nu mana? Batasan kaya teh nu boga duit sabaraha duit. Lantaran kadang-kadang nyana naik Mercy jak hutangna mah ambalaya. Ambalain mah teh kurang mah teu serab kanu sok make mobil herang-herang teu serab aing mah. Teu serab. Nama lain kurangan barangnya ngobrol dasyu mengambai ke handap barang ngobrol dari mana Pak? Saya dari Jakarta Pak. Waduh, ya cak aing bos ya kajian. Ada apa ini Pak? Begini Pak Kiai saya ini waduh kelibat utang. Iya. Nyolong bade. Beda. Ayo nu naik sepeda dong. Gubrak setandaran aja sepeda nage. Gubrak we dareupeun imam. Wah, ieu budak tim mana ieu? Normal henteu. Waalaikumsalam, kieu salam. Enak aja. Kula tong jual dangder. Waduh, alhamdulillah laku gede kiai. Sebenarnya saya laku gede. Buka duit 3 juta, jang kiai 1 juta. 3 juta bae.
seserian. Tupanya tak pohar eta nu gitu. Dibandingkan jeung nu bos. Begitu balik nanti kalau saya udah kebayar utang baru si dekat tangkorak sia. Geus kumaha sia bae teh ulah nyokot ngeuleum mere ulah nyarita-nyarita sodako geus. Jadi mah embung ieu dibere kudu boga hutang saya. Sebab mun urang dibere kudu boga hutang haram. Kiai ustad dibere duit kudu boga hutang hukumna haram. Sebab mereka urang mangan saukur sunah. Ai ka ditu mayar hutang wajib ninggalkeun nu wajib. Ngalaksanakeun sunah kiai na moal khusus tah salatna tah. Tah itu tah. Antak cak kiai aing malah yang nyahoin merena boga hutang pan teh. Emang kiai Golkar mah kitu. Antak lo bapak nyakit ge di akhir zaman mah kuari teh kiai diberian kudu ngeridit. Pan eta boga hutang. Boga hutang tah. Boga hutang tah. Di kiai na dibere. Mantap begitu didahar ku janjing anak pemajikan. Salatna masyaallah teu khusyuk jasa sebab nyana dibere haram narimana. Tuh, kos kada itu masyaallah. Harare sih jasa yang nu halal teh. Tah. Ulah sambarangan ye. Batasan mun cara tadi teh mah ieu batasan haram teh kasaha. Nu sugih teh sakumaha derajatna nu sugih ukuranna sabaraha di Indonesia aya sabaraha nu sugih. Aya sabaraha nu susah. Tah, eta teh hitung ku pamarentah. Mun di Kecamatan Pasar Kemis sabaraha nu sugih, sabaraha nu susah, sabaraha yatim piatu. Geus ulah nyaritakeun nu sugih, haram meuli bensin, nu susah bae bere duit tah. Eta kakarak mantep tah kos. Ngadukung aing ka pemerintah kos. Bila perlu aing jadi DPR na lah. Sugan be babari kawin jadi DPR. Aduh. Ulah sok sambarangan ngaharam-haram nu halal nu nyarekana lain jelema nu bogana nu boga hukum Allah Subhanahu wa taala. Entak cek ulah jadi Indonesia masing serikeun lain. Nyieun hukum haram ngarokok. Makruh lain haram. Makruh. Sakali makruh bae geus ulah sok ditekeun ka haram. Makruh bae selanan. Ke nu sejen aya elat nu sejen ari doh sama lain deui. Jadi ulah sok ngarobah-robah sih makruh titik. Geus sakitu bae selanan. Cenah kiai ge loba ngarokok. Kiai tolol. Kiai tolol teh nu ngarokok teh. Sebab teh nyahoeun ka makruh. Hatu teh nyahoeun ka makruh. Atuh cenah kiai sok ngarokok, atuh tanya heula kiai, kunaon mantak ngarokok? Aing mah nu mantak ngarokok teh ngaleungitkeun tunduh. Tunduh na teh jang maca kitab. Tuh lain deui pan. Aisyah. Ayo sia. Ye, kiai mah udang beuting ngarokok. Kunaon indek tahajud ieu. Lantaran ieu rada naon kitu ngaranna tunduh we sugan bae ku rokok mah ngopi. Teu saeutik kiai mah ngopina teh. Teu saeutik 2 muk. 2 muk. Maksudna naon eta muk gede teh? Lantaran lamun sasedot 2 sedot masih keneh tunduh keneh bae diguyur. Iya lieu mata. Tunduh keneh bae geus dikopian ge. Pan ai sana ieu mah tilok kitu pan. Ieu pan gede ieu mata geus dikopian ge cenah ieu tunduh keneh bae. Hees deui pan. Kopi-kopi, rokok-rokok hees mah hees bae. Ayo pangaruh ngarokok jeung ngopi. Ulah. Ka awak teh jang pake ibadah. Eta bagus ka ditu nama masing-masingan ieu mah keur carita, makruh bae. Tuh, gitu. Jadi ulah dirubah-robah. Nu haram, nu halal, nu makruh. Jadi ngeunaheun urang teh kana hatena pas. Ieu mah nu halal diharamkeun, haram dihalalkeun. Nyeun deui undang-undang polisi wajib harus pakai lampu di siang bolong. Atuh pan budak leutik ge pan emak aing mah aya magrib teh ieu magrib kita ngawurungkeun lampu. Lamun kaberangan teuing cak emak aing pareban. Lampu tah teu kadeuleu ku sia. Tah didikan emak teh leuwih nanceg ka budak tibatan ka polsek.
tibatan Kapolres, tibatan Polda teh nitah ngahurungkeun lampu, budak leutik bingung. Bertentangan dengan emas saya tuh. Jadi hebatan mana ya hudang we lampu bae man ku sia tuh biasakeun mana marah lantaran lampu teu dipareuman hebatnya tetama hebatnya sejol be Kapolda harus dihidupkan lampu kalau tidak tangkap hilang waduh ieu si emak apa Kapolda sih nu salah ya terus didengarikeun ulah ku kolot lah urang mah jageus kumisan. Urang mah jeung serikeun teh geus ulah dianggap lah budak leutik. Budak leutik teh jeung serikeun. Cak budak leutik teh beurang-beurang make lampu ngalampuan naonnya. Urang teh ngajawab lah kan ka budak. Budak teh kan nyahona teh sportif ya namapan. Urang ngajawab teh ka anak urang. Bah, aya teh sih ngalampuan naon beurang. Ieu teh jaho. Cak budak teh teh mun edan beurnya. Ada urang mobil urang dihurungkeun ieu mobil ieu edan sarua urang ge. Mah edan kabeh. Eta teu kaharti. Tah eta teh di Indonesia teh teu isieun tan ieun hukum kos kitu. Mun ditaliti keputusan DPR bae piseungseurikeun rakyat. Polisi piseungseurikeun rakyat teu karasa. Mun aing jadi presidenna Kapolda eta pecat. Kakarak nyana aya instruksi harus dihidupkan lampu semenit pecah teuing panggil sia teu boga deg-degan kan aing presiden sia presiden rakyat Indonesia aing izin boga Kapolda sia pecat sia ku aing teu mun jadi presiden pecat mantak moal kebel aing jadi presidenna harus mesti Allah kunon karari di Indonesia mesti ya Allah temenang sambarangan hukum mah lantaran ayat Al-Qur'anul kaya kulantaran nu ngomong na jelema gede kemudian ditegur ku Gusti Allah sedangkan kan ngomong na teh make sumpah Sayyidina Abu Bakar Siddiq Sayyidina Ali make sumpah pan ngomongna kabehan make sumpah ngomongna wallahi demi Allah kaulah moal dahar dek salat teh nurutan Kangjeng Nabi wallahi kaulah moal kawin dek ibadah bae ka Gusti Allah kuari eta teh ditegur ku Gusti Allah la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum sedangkan geus make sumpah bebeja kabeh ka Kangjeng Nabi ya Rasulullah atuh kudu kumaha kami panggil sumpah ieu ditegur ku Gusti Allah sumpah kami kumaha sedangkan sieun jasa ieu teh beusi aya patulapan dirjeun iman Kangjeng Nabi tungkul teu lila malaikat Jibril sumping nyandak ayat ieu La yu'ahinukum Allahu billahi fi aymanikum. Jelema gede mah nyeun kasalahan teh ku Gusti Allah ditegur. Sanggeus ditegur teh langsung tekna diabadikeun. Jadilah hukum syara. Cacak-cacak Sidina Abu Bakar, Sidina Ali, Abu Dzar Al-Ghifari kita boga kalakuan kos kitu meureun teu aya teguran ti Gusti Allah meureun ka dieuna ambalayah jelema teh kulantaran nyana nu nyieun satakalana turunlah ayat ieu jadilah keputusan hukum urang kuari jadi nyaho urang mah kuari pan keputusan hukum haram meuli bensin moal turun ayat ti Gusti Allah paling pamonggol nu turun walaya ya tolak tilu jadi hiji moal aya turun ayat teh paling ge saksi makian masyarakat kok kieu amat sih PKS kitu amat yang keputusan anak tuh kan nah iyalah lu bere wahyu deui geus anggeus wahyu mah al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama la nabiyya ba'di cak Kangjeng Nabi eueuh nabi age nabi tuginin lain deui tah kama kola Zainuddin MZ. Nah,
iya turunlah ayat. Masya Allah jadinya hopan urang. La yu'akhidhukum wallahu a'lamu bil muradih. Nyokot hukum Gusti Allah ka aranjeun kabeh. Billazi yalkain fi aymanikum kulaga anu kapanggih nu aya dina sumpah-sumpah aranjeun kabeh. Sumpahna sumpah lagun lagot hartina mayasbiku ilaihi lisan min ghairi qasdil halafi. Suatu omongan sumpah nu katelanjuran lisan tanpa aya maksud sumpah. Kos ucapan manusia la Allah bala Allah. Urang Arab kos kitu eta teh sumpah lagun ngaranna. Walaki wakidukum tetep pilih Allah ngalap hukum karanjen kabeh tegasna aya keputusan hukum bima aqatumul aiman. Ucapan anu ku anjeun dibundalkeun dijadikeun kana sumpah bi an halatum an qasdin secara anjeun sararupa memang maksud sumpah. Tah kuari kurang bagi berarti lantaran cek tadi aya bahasa Gusti Allah teh la yu'akhidhukumullahu billagwi aya yaminul lagwi nomor kaduana walaki yu'akhidhukum bima aqadtumul aiman aya yaminul munakid nomor katiluna aya yaminul gomus tilu sumpah teh tilu ta sumpah teh nah ngaji bisa-bisa nyaritakeun sumpah tilu ka pamajikan ngaji naon ka haji tadi sumpah. Nah sabaraha sumpah. Asana tilunya opatnya. Aing tadi kerada ngalamun. Kan bisa gitu. Saya dengar aing manja tilu. Tapi nyawa coba tanyakan tah ke tetangga lah. Tenang kaji ngajina di mana? Anda pentak Lambon aing ngajina. Oh, deket tukang sate teh. Kan didinya ngajina aing mendek belajar nyeun sate. Oh, jadi kacilungok teh deuk neangan ilmu nyeun sate. Lain dek neangan ilmu agama bolon budak. Nah itu sumpah teh aya sumpah lagun aya sumpah munakid aya sumpah gomu tilu tah panjang masa datang ke kiamat ngan aya engke ulama nu ngajadikeun opat tapi nu mutamad tilu unggal fikih teh ayat na iya mantap patali jeung hukum hese asal patali jeung hukum hese nu lain hukum hese koboy hukum hese sebab engkena ka ditu aya kafarah jang nebus sumpah nah nomor kahiji aya sumpah lagun teh kos kumaha dina ayat namangan saukur sakieu la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum tenyokot hukum Gusti Allah yang teh teu mere putusan hukum kudu mayar kaparat lamun jelema sumpahna teh sumpah lagun mentak didefinisikeun ku ulama ari ngaran yaminul lagwi mah nya eta al yaminul lati la yata'allaqu biha hukmun sumpah anu teu pacangreut tepat tali jeung hukum. Urusan jeung hukum teu kudu bayar kibarat. Teu kudu apa? Qad warada an Aisyah anha qalat annahu wa kalamur rajul la wallah fa bala wallah. Eta Siti Aisyah. Ucapan jelema nu kasih matak di Arab mah kos kitu, di Arab mah. Urang nawas, "Wan. Ada apa, Rahmah?" Ini berapa ini, Tuan? Tasbih ini berapa? 10 rial. Oh, 10 rial ya. 2 rial. Ruh wallah. Urang Arab. Ruh wallah. Ya nama meruh bae teh kumaha? Indit ya demi Allah. Atuh teh kurang mah nita indit mah ulah maka wallah. Jadi apa kita? Rahmah, ruh wallah. Wah tuh. Tu Siti Rohmah seserian we teh nyahoeun namanya. Sugan teh naon? Padahal mah edit ya demi Allah. Eta urang Arab mah ta urang Arab. Ruh bae wallah. La wallah, bala wallah. Eta teh urang Arab mah babarieun jasa tah ngomong kos kitu teh.
Orang ngomong kanyana. Nyana. Lah, wallah. Tidak, demi Allah. Maka wallah. Bala, ya, wallah. Kata teh orang Arab malata, sumpah teh. Ruh, wallah. Alas, wallah. La, wallah. Bala, wallah. Masya Allah. Eta teh ucapan kos itu ngarana sumpah, tapi sumpah lagu teu kudu mayar kifarat. Jadi budaya Arab tina kalepasan ngomong. Hayang kitu bae teh ngomong. Di urang ge aya kan. Sak aya ngomong, teh mah demi bae. Teh mah sak aya ngomong, mah demi bae henteu, demikian. Aya bae. Da eta kalepasan ngomong sanajan teu mayar kifarat ari doraka mah doraka. Ngan teu kudu mayar kifarat hiji ta eta nu kitu ngaranna yaminul lagwi. Catat ku aki-aki yaminul lagwi. Ditajong yaminu. Naon tapi tadi teh. Aki-aki batu. Ulah sok nginget-nginget nu kos kitu, maningan nginget-nginget rangda. Nu di imam lagi sekolah juga rangda nu daek. Sekolah maki sugan anakan deui jang perang. Cakawe teh sial teh kiai cenah ditahan nyandung bae ka bapak aing ka salah. Ditahan gitu da aya komo teu ditahan. Moal sieun ka bibi. Paldaikeun nyararandu kabeh ge. Bebejang itu bebejang loba. Nyawa boga anak 3 bae. Loba teh kos karar itu. Geus lah kos kitu ieu. Ieu mah bab yamin ya hiji tangetkeun. Nomor kedua. Yaminul akidah. Ieu walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul aiman. Tetapi nenuku Allah dicokot hukum ayakne dihukuman kudu bayar kifarat. Ia adalah jatuh leteh bima ku sumpah qatuman ku anjeun dijadikeun ngajadikeun sumpah di anhalatun am kosdin jadi kudaya sejak sumpah natea ta eta ngaranna yaminul munakidah. Iyalah nu wajib kafarat. Ieu dek nyokot hukum teh ya tina ayat kieu teh tah hese jasa. Jadi dia mah ngan saukur sakitu kan jatuhna kana teu wajib kifarat, jatuhna kana wajib kifarat. Eta lain pagawean urang. Sa Kangjeng Rasul ayang ke Kangjeng Rasul nguraikeun ngan teu sacak les eta. Nah, ulama lah di ijtihad. Tinggal urang mah sumpah ka bagi tilu. Eueuh dina Quran mah tangga bagi kitu teh. Eueuh lain pembagian eueuh ngan nyokotna kumaha? Nyokotna teh aya di mana? Aya tawao. Tuh. Mana? Ieu soal hukum ya, mentak hese ge ye. Ngaji ye, detik. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum hiji. Kuari, wow. Patutur-tutur jeung lakin. Pan lakin mah istidrok. Pembagian cek ahli usul fikih dina Jamul Jawami. Walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman. Geus dua tah. Katilu yaminul gomus. Allah di dia dicaritakeun ngan Kangjeng Nabi nyaritakeun ke nu katiluna. Mantap ka dieu gengke aya kifarat ge kabagi-bagi. Aya make pembagianna kumaha hajat teu dijelaskeun kabagi sakean cara urang mah menang Gusti Allah ngabagi melalui huruf atap au. Mana فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ hiji أَوْ كِسْوَتُهُمْ dua au teh khair abi qasim bi auli abi wa abimi. Kamu ngonteng ngaji alfiah ge nyaho. Kulantaran atuh teu ngaraji alfiah. Sia mah ka dieu ge emang nyilib.
Nyilip dia mah besi aya nu nagih kri ngan kitu kredit. Mending nyaji aing malah. Anta teh jahor. Aing santri aja nya tuh dilu. Kedua, katilu. Au tahriru raqabah. Tilu tuh. Au it'am wa syarti masakin. Au hiji deui kiswatuhum au tuh. Tahriru raqabah. Au teh khair qasim. Jadi ngabagi kabagi tilu berarti kiparat lagi. Nya kabagi tilu ngan engke jumlahna mah aya 4 jeung dihandap. Nah, kuari di samping eta engke awot ya dipilih hiji awali taksib ngabagi kifarat. Nomor kedua jatuhna hukum make awona awali takhir berarti mukhayyar engke na teh ieu teh ya. Engke aya anu diistisna sebab dek diistisna kudu aya mukhayyar heula. Sa eta ngaji geus gadinya geus apeng-apengan geus. Ngaji naon teh si kiainya. Saya tanggung kok gitu. Sebab ndek aya nu diistisna. Ya, nu terakhirna mana? Faman lam yajid fa siyamu salasati ayyam. Aya deui kiparat puasa, tapi pa ilam paman lam yajid tak ndek ngaluarkeun nu itu, berarti ieu teh kudu mukhayyar ke jatohna sebab ndek diistisna. Tuh. Kos kitu tah ngaji asal geus hukum kos kitu. Mata kudu samarangan ngaharam-haramkeun meuli bensin. Ditanya ke ayatnya, Pak, haram yang kaya beli bensin, ayatnya mana sih? Gak usah tanya ayat. Yang penting, nih. Apa nih? Kamu pokoknya gak usah banyak ngomong nih. Cek di luar, naon sih ya, bukan sia di luar. Apa nih? Ayo ya. Jangan minggu harap main dekat di roh. Ulah, istiqomahan, di anak bentak kalambon. Saya malaikatnya asap kadinya. Ya Allah. Hukum imalalaunan ke ku hese nyaritakeun hukum mah hese ngabongkar eta kakarak bag-baganna doang. Bag-baganana asal geus hukum bagi pohara hese mentak aya alatna paranti nge ijtihad. Ieulah aya usul fikih Syafi'i, aya usul fikih nu ngaran Jamul Jawami rangkuman tina 100 kitab. 100 kitab dihijikeun di Jamul Jawami. Mentak ngaranna ge Jamul Jawami. Mentak asal geus bisa Jamul Jawami we, geus pokona mah. Mun teu bener edan. Ngalantur cenah. Lamun bener geus cenah Jamul Jawami. Mun teu bener ngalantur bisa Jamul Jawami mah. Ngalantur. Sebab asa hebat jangan teh, asa hebat. Otakna ge beda kadeleuna. Herang kos bol monyet, beda deh. Ilmu profesor tah lain lalagan. Mun bener jago kiai eta. Mun teu benerna sing serikeun. Ieu hukum sambarangan. Entek di urang teh loba santri-santri nu bangun hebat Jamul Jawamena tapi teu kapake ku kiai ge disering-serikeun. Ngan antepkeun lela jangan aja bisa maca jeung bisa nyurahkeun meraktekeunana nu teu pas. Iya satu waktu tamajang nyieun kitab ayatna ieu urang jieun coba kitab. Wah, gimana nyieun kitab pan ieu mah. Entek dijieun ku urang mahian wa ul yamin. Oh, qala qasama al ulama ila salasati aqsam, lagun wa munakidatun wa gamusun. Amma hiya al-yaminul lagwi fa amal lagu fa hiya al-yaminul lati la yata'allaqu bi hukmut. Eta kitab tah nangieun ulama tah kos kitu tah. Menang tadi teh tah kabagi heula. Iya hese cenah kieu matak belasan tahun ngaji. Moal bisa ku mingguan kieu moal bisa. Yeuh ngaji mingguan kieu mah ka sorga teh geus untung. Sebenarnya ngaji. Masya Allah. Mentak anak bapak di pondok ngadapang, di pondok 12 tahun, 15 tahun, eta teh puyeng hayang kawin. Lain eta ngaji. Hiburan hukum ulah zetik ye, ku ese-esena. Tak nomor kahiji. Ya amirul lagi teh aya patulah patali hukum, artinya teu wajib kifarat, teu kudu ditebus. Ngan tetep aya bebendu Allah. Kok latah amati sungut make wallah. Kok latah amati sungut make billah. Nomor kedua, ieu
walakin yu'akhidukum bima qatum lakin huluk istidrak teh takibul kalam madah. Nah berarti nyusul lu tadi nomor kehiji lagu, nomor kedua adalah ya yaminul munakidah. Pasti berbeda sebab asal aya lakin lagi ngisi drop tadi. Nah dina alfiah nage ba jeung lakin teh ya lain deui fungsina takibul kalam. Lamun tadi heueuh ieu henteu, mun tadi henteu ieu heueuh kitu teh. Ieu keur carita babarina we heula ieu ngomong jeung urang lembur we lah heula. Jeung santri onam temannya nama geus biasa ka bulak kabale. Geus biasa temannya nama kos kitu mah. Wabal kalakin ba'da masubaihi ma kalam akun fi barbain bal taiha tuh geus lain deui hukum teh tah oh jaheunya barang di alfiah teh lain samarangan alfiah teh mata jelema nu geus bisa alfiah pokona dijamin aya teh jelema ngaji alfiah deui tapi teu bisa-bisa hese nyata cenah aing mah kabeneran ya geus aing mah kawin bae jeung Siti Alfiah. Mata kuja ada di bawah bae tah alfiah teh. Ai bisa mente. Ieu bebeja ka guruna hasil ngaji teh kieu tah ieu. Oh nya alfiahnya. Sok diceklan we cenah ku kula tong moal poe. Ngaji moal bisa teh supaya nyekelan susuna atuh. Aduh, masyaallah. Nomor kedua yaminul munakidah. Nah, fahiya yahlif ala amrin fil mustaqbal. Sumpah kana hiji perkara dibakaleun mustaqbal teh. Sumpah kana hiji perkara nu encan, nu bakal disubahan punyana. Biaya palahu awalak alahu tapi sumayah ni supiyaminihi. Kadituna katabrak kunyana sumpahna teu sesuai jeung omongan sumpahna. Nah, nu wajib kiparat ye. Fahadihi yajibu fihal kafarah. Kama fassalah Al-Quranul Karim. Sakumaha dijelaskan ku Al-Quran. Iya. Fakafaratuhu it'amu 'asharati masakin. Akur jeung eta. Ieu ulama teh dilempengkeun meunang ti Kangjeng Nabi, panjang teuing mun jeung hadis nama. Nah, kuari urang keur nyaritakeun ulama Imam Jalaluddin Jalalain. Ieu hiji jelema sumpah kana hiji perkara nu bakal sumpahna bi ayab alahu sumayah nitu. Nyana ngomong kieu ye. Aing sumpah demi Allah bulan hareup aing sumpah ieu nya moal datang deui aing ka lembur Cikupa. Sumpah demi Allah aing moal nincak deui kampung Cikupa encan bulan hareup. Ku greget-greget aing ka kiai urang Cikupa, ku greget-greget aing ka musuh urang Cikupa, ku greget-greget aing ka diputuskeun cinta ku Sarwiti. Dengekeun ku Celisia, demi Allah moal lincak deui aing ka Cikupa. Dan kira tikuari atau bulan hareup. Teh begitu bulan hareup nyana datang ka itu Sarwiti ka Cikupa. Eta kanan ngarumpak sumpah. Nah, iya, pengaruh sumpah bahaya we takut itu kudu kifarat, kifarat. Demi Allah, aing mah pokona mah moal ngadahar-dahar belut deui. Moal aing mah. Demi Allah. Kunaon gitu? Sok gaceng. Sia teh kudu dipatali gedayang aing mah. Demi Allah. Moal aing. Tah, ai prak di subuhan belut. Didahar kunyana. Nyaho bari eta teh belut. Didahar. Ieu kudu bayar kifarat. Kudu bayar kifarat eta kos kitu. Eta teh kos anti kalori umi. Bayar kifarat teh. Mana teh kos tonggok maka ulah kos zihar, sumpah zihar. Demi Allah anti kalori umi. Nah, eta ge bayar kifarat. Sarua. Tak omongan-omongan nu kos kitu. Si hade tah eta tah.
Dek migawe gitu atau moal migawe atau dek migawe. Nah, iya nu kos kitu bahaya mun dirumpak sumpah. Nah, iya wajib bayar kita. Dan lain-lain sebagai nasihat kaya kifarat nate fakafaratuhu yat'amu asharati masakin kayak kifarat nomor katilu sumpah teh yaminul gamus sumpah palsu sumpah bohong yaminul gamus Kosuma yaminul gamus ma al-yaminul lati yata'ammadu fiha al-insan al-kadib. Sumpah anu pakai tata genan ku manusia sumpah. Nah, padahal bohong. Sumpah bohong ngaranna. Eta nu kos kitu ngaranna sumpah disebut yaminul gamus. Bahaya ieu mah ye. Kos kumaha teh sumpah yaminul gamus teh sumpah gamus. Gagaloli wallahi ma fa'altu gajah. Moal migawe kan anu kaula. Padahal mah wa qad fa'alahu. Teu migawe kuda kanu kos kitu. Padahal mah qad fa'alahu. Ieu pejabat ya loloban deui. Pejabat 99,9% pejabat. Hah, pejabat korupsi misal. Nah, misal contoh. Datang KPK. Bawa kemeja hijau. Setelah diadili di meja hijau, di sidang penemuan dari KPK bahwa saudara telah melakukan pekerjaan yang tidak menyenangkan terhadap masyarakat, ialah membobol dana-dana masyarakat sebanyak 500 triliun. Masyarakat mau dibelikan kasilet buhar koboka cendol sana tsunami eta. Sidangnya nyana ngomong, Pak, mohon maaf. Saya didesak, dihukum disangka saya melakukan korupsi. Saya sama sekali tidak mengakui. Padahal nyana korupsi. Saya tidak mengakui. Cek Hakim, menurut data-data dari bulan bahwa Anda betul-betul telah melakukan korupsi. Mohon maaf Pak. Sangkaan saudara, sangkaan Bapak Anu, saya bisa melakukan sumpah untuk menyangka. Sebab beliau menyangka saya korupsi pada tanggal sekian, tidak ada di Indonesia, sedang ada di Anu. Bulan menyangka saya melakukan demikian, saya tidak ada. Sebab waktu itu, musyawarah partai, saya sedang tidak ada. Dan lain sebagainya, bohong. Dengan demikian, saya tidak melakukan korupsi. Anda siap sumpah? Siap. Lakukan sumpah. Demi Allah, saya tidak melakukan korupsi sepeser pun. Kecuali 500 ribu. Sepeser pun tidak. Kecuali, tolong. Ya, saya tidak melakukan. Demi Allah. Sumpah bohong. Kita yaminul gamus sakos kitu tah. Padahal nyana ngalakukeun untuk melepaskan hukum dari jeratan-jeratan hukum, membersihkan diri, berani sumpah make asma Allah. Ngaran Allah anu luhur pakai sumpah bohong. Allah nu ngutuk. Allah beureun. Sia ngalakukan kos kitu make ngaran-ngaran aing anu mulia cak Allah. Goblok sia. Nandak disebut dah yaminul gamus. Nu mentak ngaranan gamus lantaran lianahu yubasu sahibul fi nari jahannam. Nyana bakal dikelemkeun, digodog di sana neraka jahanam. Cak Allah sia ngalakukan kejahatan, membela diri, membersihkan diri, cuci tangan dengan memakai nama cak Allah yang mulia dan agung. Sembarangan bae sia aing teh senang ngaran aing teh sia pakai sumpah jangan beresan diri sia. Wari malaikat copot seret oyang di neraka gebruskeun ulun golakeun. Yuk maksud teh artina dikeuleuh diteleumkeun. Kelemkeun asal muncul kaluhur. Dikualikan mau kemana lo? Mau kemana? Ke atas ya. Kelemkeun.
kerbak. Aduh, 500 triliun kerbak. Aduh, cek Nazarudin sial kerbak. Aduh. Naik kalau malaikat Zabaniyah guys, mau kemana lu ah? Mau kemana? Hah? Kurang dalam. Ya, gua dalemin lagi. Gomusnya dikelem-kelem. Sing hadeh tah. Masya Allah. Mantap. Akhrajal Bukhari fi sahihi anna Arabian sa'ala Rasul. Si lalaki sumping ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi sit eta lalaki mal kabair ya Rasulullah dupi dosa gede teh naon ya Rasulullah. Gola saur Kangjeng al-isyrak billah. Ngarijengkeun Allah pangeran musik aya 2 aya 3 atawa nganggap pangeran kalain Allah eta kabair. Qala cik Arabi summa maza naon deui ya Rasulullah? Gola saur Kangjeng uququl walidain. Kabair teh nyarekanan indung bapa nyentak indung bapa. Gola cek eta Arabi summa maza ya Rasulullah? Naon deui ya Rasulullah? Gola cek Kangjeng Rasul al-yaminul gamus. Kabair. Cek manehanana wa mal yaminul gamus ya Rasulullah? Ayaminul gamus nu kos kumaha ya Rasulullah? Gola saur Kangjeng Rasul allati yaqtatu biha malam li muslimin huwa fiha karik. Jelema anu ngerau harta hiji jelema, anu nyopet harta jelema, anu maling harta jelema, ngerampas harta jelema muslim padahal nyana teh bohong, ngerampas harta make sumpah padahal bohong. Ieu ngaranna yaminul gamus. Nu cak Kangjeng Nabi di akhir zaman bakal loba jasa jelema anu ngerampas harta karuhuna, ngerampas harta tetangga, ngerampas harta rakyat, make sumpah. Ieu bakalna ieu lolobana adalah amir, sultan. Kuari coba ketika sidangnya cuci tangan tidak saya. Kabeh tare demi Allah. Wallahi saya tidak melakukan itu. Wallahi saya tidak melakukan itu. Ieu keur carita pamarentah, keur carita rakyat. Jelema leungit sendal. Leungit sendal ka teteng isukna kapanggih aya jelema nu make sendal. Ieu sendal saja. Aing moal pati-pati dipake ku aing lamun lain aing. Elah kari-kari. Ulah sok kegituan kerjana teh. Sok kari-kari teh heula sabar heula. Ieu bangun akur jeung nukulan nu leungit. Di mana sia leungit teh? Ngaji di Cilongo kamari. Ngaji bae ulah sok maju. Tata lepal leungit sendal ka aing. Heula nan terus menelelan. Ide gue. Iya akur ieu tah. Tah ieu na ge toel ku aing teh seting. Lah, kita malu aing. Sia ieu meulina di mana? Aing meulina tuh di warung anu. Pada duit sia. Ulah loba mau. Kana mun aing. Ieu nu aing sebenarnya mah tandana aya ieu. Sebisa. Tetap ku aing. Aya keneh kuetansi lagi ngan ku ari leungit. Atuh lain aya keneh leuy. Sok namanya ngaku, ya ngaku. Oh, pada sek. Aing kieu bae aing we daripada aing ka hakim atau ka kiai aing mah kuari mandek nanyakeun teh aing ngadenge cicili sia bae. Ieu bener aing mah. Lain sia subawani yang nyalametkeun diri nyana sumpah. Sok sia sumpah. Woi, demi Allah bahwa ieu bener-bener sendal aing. Kana ku cicili sia. Atuh geus bawa ku sia, ari sia bisa mah ku sumpah sia. Padahal nyada datang ka imam ngalamun aing make sumpah. Padahal mah ieu bener-bener nang maling aing ieu. Eta nyalametkeun diri ku isin ku ego wani sumpah padahal bener maling. Ieu adalah yaminul gamus, sekedar sendal mejeusna jang ka neraka jahanam. Sendal doang ku sumpah. Cepit deh sendalna. Eta yaminul gamus, eta kos kitu teh yaminul. Kak, cek pemajikan. Aya naon? Kaya deh, budak leuwih-leuwih ti ka polsek nanya deui. Aing di apa ya burung? Aya peribahasa lamun urang kanu kolot asa deuk ka polsek.
Kapolres. Namun orang dekat ngora asal dekat istana. Waduh. Nu nyandung teh kos kitu sloganan. Lamun dekat ngora, wah inilah istanaku. Waduh. Lamun dekat kolot, inilah polresku. Ai dek DBS. Dia ka nu kolot ya. Diu kos keboconge emang nyandung gitu. Nurut we pan nu kolot. Ya teu poe ye terbalik ka mana? Bisnis naon jeung saha? Atuh pan jeung babaturan pan kamari nyamper ka diri. Ya, teu percaya. Si atuh sih teu percaya ka salaki, teu percaya ka saha? Manya bisnis lu poe teu balik. Coba ieu mah bisnis naon ieu? Bisnis orang nu ieu nu kolot geus nyahoeun bahwanya na teh ya. Nganu. Aduh. Bisnis apa, Kak? Bisnis rotinya. Alah, gua lagi nyaho jasa, Kak. Kak ulah sok bucat bisnis. Ini kakak ka Cikupa pan ka Kulon. Ti Kulon aju kawetan. Eta bisnis isinya. Hah? Pan cak kolcak salah kiri pan nyahoan gaing siang udah gitu. Ya. Emang teh nyaho. Wah, geus ngomong nge. Ngomong naon atuh salaki pan ge. Kepoconge pokona. Ngomong, Kak. Ai ngomong salah. Siksa lagi. Gitu tuh aing dia boleh carekan we ku siapa nan salaki. Ai de kawin bebeja. Aing kok mau bebeja tuh bebeja ge aing carekan. Kok mau bebeja cek teh asai. Aduh, cakatena teh. Berapa bebeja macamnya. Wah, geus ngacak, geus ngomong. Tuh, sakieu ge aing teu bebeja sia kosu kalap komo bebeja paes sia cenah. Kitu nu nyandung mah celok bebeja. Sebab rumusna bebeja diizina. Mending maling-maling bae. Kuari kieu. Kak. Kula mah rek nanya bae hiji jeung dua ye. Artina kakak ieu sabenerna kawin apa henteu sih? Ulah sok macem-macem. Bali sumpah. Wani. Ayo coba sumpah. Ye, demi Allah. Henteu kakak mah teu kawin. Eta nyalametkeun diri di mata nu kolot. Nyana sumpah. Demi Allah kakak mah teu kawin. Nah ya gomus. Lumayan nyana yang ngojai di neraka jahanam ya. Nggak ada tak kos gitu tante sih nggak ada. Kawin mah mendingan sportif bae. Kak, hiji jeung dua kalau mana nanya. Kakak kawin tante. Naon sih ya? Tante bebeja. Ya itu mah hak aing. Hak prerogatif. Wah. Keputusan ada di tangan suami sama kos gitu mas. Usaha aing, duit aing, dipakai kawin ku aing, iya turusan naon dicampur. Pan kula pamajikan tak salah. Saya udah bingung. Hayang naon sia mobil geus dibelikeun, kamari motor geus, imah geus. Atuh aing geus kawin dia atuh aja. Ya aing teh lalaki, aing teh nuturkeun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kuyangeun nya tah, geus mending kitu kan daripada sumpah bohong. Daripada itu nyalametkeun sakitu doang padahal mah nu kolot geus nyahoeun atuh mending terang-terangan ya kakak kawinnya siang jauh dan jauh geus mah kawin tante naon heh eta kakarak nu kanyahoan deui isuk aing kawin deui ayo sia guys kumaha mah ditinggalkeun moal aku aing bisa ditinggalkeun mah moal henteu kumaha mah balik bae ai balik ona we mah kolot teu masalah ke aing diangkeun deui eta hebat tah lalaki nu geus kitu tah. Ulah sok aju balik diantepkeun eta. Tolol sama lagi gua situ mah. Balik anterkeun lah. Bah, ya hayang balikeun lah ieu. Ke kukula isuk diteangkeun deui. Jadi koso masalah teh bidug gimana eta mah jelema. Koso masalah teh kos kitu. Aduh, masyaallah. Balikeun deui aminul gomus ya ternyata loba di kalangan maling, di kalangan pedagang. Nah, iya kula pan meuli di mamang ieu 5 kilo pan barang di timbang kula ieu kurang ieu timbangan kula mah 5 kilo demi teh 5 kilo bener-bener tah mah surut di jalan di jalan surut datang ke 1/2 kilo
Heran aing mah dia ente memang udah demi Allah bae ente tengurangan. Demi Allah bae memang sieun cenah moal demi Allah bae. Bener mah demi Allah bae mamang mah tengurangan tina kiloan pokona mah kitu bae. Gomus. Padahal nyana ngurangan ima memang ieu kiloanana geus dikondisikeun dada kurang. Wa ima keur waktu nimbangna nyana cepet teuing. Tak titok. Dan nimbang jagoan biasa kareta. Kalau kita pikiran deh. Mana yang mana? Seke 2 kilo. Tuh nya. Wih, ieu main ieu na ieu katrok-katrok. Ai kalau baheula panimbang da komun make kos kieu mah kurang leuwih. Didelekeun urang hanetnya. Hanet kan. Tambahan deui gonyana tah. Supaya hanet kolot baheula mantep berkah ka beuli sawahna katurunkeun ka anak ka incu tah eta teh karasa ku incu bae ieu bapak kolot teh baheula dagang karasaeun berkah lantaran nimbangna ku ari mah encan karasa ka incu boro ka incu ka anak geus beak mun teu ka beuleuman disita henteu disita ambu aya beak bae geus eta teh berkah teh geus kitu teh teu berkah ngaranna. Mata kayaknya keberkahan dagang bapak kolot urang, deuleuh hasilna. Mun karasa ka incu bisa ngarasakeun berarti jujur ta bapak kolot. Kitu bae tah mah komo ka bawa mah jujur. Nih di kalangan maling, sumpah, kalangan korupsi geus puguh sama maling-maling kene ngan gede. Kemudian di dagang gitu kene. Di segala rupa baelah ya minul gomus dinyandung, ya minul gomus ngeueuh bahaya gede. Nah, iya nyalametkeun diri maka sumpah bohong gomus. Ieu bakalna asal muncul kalau malaikat kerbek. Panas ieu teh lain lalagan ribuan tahun tan ngagolot terkeunana ge. Aduh. Panas ya. Aduh, jangan naik kadung gede kanu kolot ngebohong ada panas aing hayang ka dunia deung moal ngabohong aing kanu kolot aduh tak rasakeun kanu kolot teh rasakeun nu kolotna aya di luhur jembatan Siratal Mustaqim nyana keur kaje emang kaje ka neraka ulah emang gara-gara siau hadege dadah kaje siap begitu. Kan orang kita nyerinya di dunia nyeri, jadi akhirat begitu-gitu. Kuno kolot, dadah saja, ulah mendekat surga Firdaus. Aduh, budak ulah datang ke kos gitu, dah mendingan ulah nyandung lah. Aican air itu tino kolot mah. Geus bari lamun urang usaha rada bagus, bebeja bae. Sapa? Dengekeun we. Munaon? Urang mobil geus leuwih ti 2, aya 3. 5 dedegnya dia bisa. Ayo. Iya mah kira-kira. Mukir carita kira-kira. Kunaon? Andai kata ieu mun didinya di baturan deui jang nu nyangu. Mesti capek teuing. Oh, Pangladen. Heeh. Urang mana tuh? Hadam, babu ai sia tuh. SDM pasang atuh. Segala babu segala maksudnya kieu lamun atuh sia geus nyana atuh pan masak udah masak nyana geus maksudnya kawin kah kira-kira gitu Aisyah menang izin lu nyarekan moal aing moal moal ka isuk aing briefing deh jeung sia aduh masyaallah ieu keur cerita jadi kesimpulanna heula sumpah kabagi tilu aya yaminul lagwin, aya yaminul munakid, aya yaminul gemus. Yaminul lagwi teu katrap ku hukum, yaminul munakid katrap ku hukum, yaminul gemus mah geus teu katrap ku hukum deui engke. Henteu tama sumpah kos kitu mah teu katrap ku hukum tama tangan geus teu kudu dihukuman ku manusia cak Allah ku aing dikerbekeun. Nu katrapan ku hukuman nu di dieu ye walaki yu'akhizukum bima aqadtumul aiman tinggal urang ku ari ngatur kaparatna nah lantaran patari jeung hukum hese wallahu a'lam
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن ساداتنا وصحب سيدنا رسول الله أجمعين. أمين يا الله يا رب العالمين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وصلى وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين.